alam dunia beki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alam kubur. Lemah masantren can mulaluyu khususiah ge geus diinkaran. Kagarak mondok doang jadi pergunjingan. Ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh, masantren. Masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang. Bari sakola tante henteu. Di pasantren modern apa salap-salap. Ai si Asep deuk ka mana hirupna? Kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha? Tak budak masa depan suram si Asep. Kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang geus diinkaran dinaha-naha. Urang lembur bingungeun deui. Zaman internet masih masantren. Masantren salapi deuk ka rumaha sia hirup ka hareupna. Boh budak. Mun deuk ke masantren modern. Ulah masantren salap. Ieu mah masantren salap. Ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia ka jeung kumaha ge. Mending mun aya motor namun eueuh. Ayo sia. Aduh, pergunjingan di kampung si Asep masantren. Eta kakarak masantren doang ge geus litun karo. Beladieun si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Wari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh, si Asep hebat jasa ya. Wari dihitung-hitung teh geus 10 tahun. Beuh, luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana. MZ teu datang jaga supaya nyana deui. Ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat. Nyana kabeh geus mulai. Jaheut si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan. 15 tahun nyana masantren. Awewe arembungan. Keur mimiti masantren umur 15 tahun, kuari masantren geus 15 tahun, can rencana kawin cenah geus 30 tahun. Uis geus mulai aya. Uis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah heula. Emang kunaon? Lah can hasil maksud cekeuna teh. Waduh. Jasia atuh sakitu bang geus bisa. Bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur, tapi jeung nu bisa mah aing teu bisa. Neuk naon tuh? Neuk riyadhah. Bener ya Tereh Junaidil ya. Neuk riyadhah cekeuna ieu. Ka mana ka Gunung Karang? Wah jadi dukun ieu mah ieu. Mulai nyana kuari mangahayeuk dina ilmu batin nyangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih teh kebeneran aya terus ku nyana diolah zikir terus bae datang ka tijahar datang ka kopi ulu mulai bajuna cumplang-campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopeas yang mah beuh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad sep baju asana aing maneuleus sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain sepit atuh jama kesupuh para rugus ya sih sebenarnya kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus we jadi pergunjingan Sep hirup atuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba atuh yuk di ditu tuh aya golek di Pabuaran urang nonton golek yuk orkes deh ente lah ente bae nyana mah serba ente gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapak nangis bingung Sep
aing menulis sia asana waduh sia sideuk jadi naon ieu ku aing di pasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang-campling kieu kadang-kadang aing nulis sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia neuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan abah ngurusan emak kula mah geus urusan sia deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bah boh budak sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah deuk lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang-campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus masyaallah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngaji nya nama ayana lain dihareup di tukang we bari ngarokok atuh si Asep jadi kieu ieu budak bujal kadang-kadang kadeuleu aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjal nya sial aing atuh sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cerdas sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ieu ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat kan tadi Asep ditu keur diuk bae kok ya di dieu geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mantak aneh nanya ke tukang kopi B ya ayo tadi tuh ngopi ya tira ti isuk jangan nama ti isuk heran aing ka sia Sep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang-campling tinggal cumplang-campling lain deui Sep ayo turang balik henteu turang balik kalau mau di dieu bae henteu ayo ieu ka dieu naik di dieu teu ditawaran tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo dihareup di dieu dia moal ente ayo ieu babareng aing bareng ente ieu mah moal manuk di dieu bae kan oh teu jadi begitu datang ka iba Asep keur azan Allahu akbar eta lain Asep magrib apa tadi diajak cara moal tanyakeun coba ka urang dia eta tadi Asep emang ka dieu na ira di asar ge di dieu ji sial urang Asep kumaha ieu lalakonna wah geus mulai tah ieu cumplang-campling geus kaliwat ku hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep naik derajat si Asep aju kunaon betul laku ayo bah supaya yang laku baik irit gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tang tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanu mah ese cenah musuna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep sia emang kunaon ya bisa nyahoan gitu geus ulah sebengeus pokona eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang Masya Allah isi Asep wah tuh mulai
Saya seminggu kan. Waalaikumsalam. Sep. Iya. Laku-laku pugu ieu. Naon? Ulah umur saya 30 can kawin sarua teh maju. Lain kitu saya ulah sok sarua kitu. Atuh sarua basal. Henteu mah minta doana bae aya Asep onam sama teu kawin kitu mah. Ya tung geus teu kudu kawin lah. Henteu mah yang doana bae anak aya kade ciduhan we cai. Poh geus ka ditu. Bau balik tidinya perebut jelema. Ya Allah, ya Rabbi, jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng. Tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata. Anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian. Ada bener-bener Raja Palende ya. Kuari si Asep jadi omongan hebat jelema. Di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh, menghina, mencibir kabeh neung hebat-hebat. Setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun, nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan, nu baheula manehna teu resep kuari paling cinta, nu tatadina geus istimewa ngan si Asep na bae kuari embungeun. Nah ieulah nu mantak disebut nakirah maksudah. Awalna mah nakirah dicemooh wa tuqsadu sanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakirah maksudah lantaran geus aya siril khususiyah kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanyana paceg dina khususiyah. Baheula mah manehna kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipicenan teh lantaran loba jelema katipu ku dunia aja dunia mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunia nu belah ditu tadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia. Kamari masih itu ngabereleng mobil nandek make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan be etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh ka nu nyieun dunia bae. Geus melalui riadoh mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksud nama ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia. Geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena kuari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun teu nyacad ngalem. Eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka. Ngemantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah ayat tengulak ta'aluk putul patali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah. Kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu. Lantaran nafsu mah kendaraan setan. Setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru. Jangan ganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipicenan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah dituntun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mah ti jauh keneh bae setan geus lumpat sieun
gitu kene kasih dina Umar borok kasih dina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lompat ieu aya Umarna kajen kuku make ka sorban bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahaneun maisyah boloon doh kan ayo setan terus ieu mah ku si Asep setan bisikan-bisikanana dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan geus eueuh duniaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setan murni luar biasa Asep hiji bae Allah masya Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha hayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal resepeun lantaran di dirina resepna ka Allah mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udeng-udengna gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kos gitu nah iyalah nu mantaknya nasa salaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud kanyana aya Allahan kos gitulah si Asep wah istimewa nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat badat tamakkun minak maka payazharu ilayu sahibuha badal qopa lahirlah rahasia kawalian sohibuan nu boga rahasia tersebut badal qopa sabada nyepi nu mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ke belah dieu lah baheula keur perjuangan anak neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ke belah dieu na neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuangan anak neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busul kalim belah dieu na wow luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna deuleuh perjuanganana pait anu luar biasa kapaitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya mah embung nginum urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani atuh naon bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok tak eta warasa ge ngebersihan batin sabada khofa be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilip maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai oh lah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan pan geus jadi kiai jadi memewahan geus jadi kiai memewahan ge teh asa mewah ku harina dididik model kos itu kunaon kieu tidak ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun ja duit mah loba di bank itu apa itu kos gitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim kunaon tadi modern ge teh jurusan jahannam
ieu mendek dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun geus sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ke bau dunia bae hese kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung nepot eta pan sakolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi unggal poek si kiaina lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae tuh kan itu cenah kiai mah ngadidik didik teh podol sero lah bohong bukti dah kadituna kiai na loba anu ajuna malah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiai nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai ka injem ku setan nah dimurnikeun deuk dididik ieu teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara, lain mental pemerintah. Lamun dididik di pondok pesantren modern mental geus mental dunia. Dididik di sekolah geus pugu tambah dunia lagi dunia deui. Dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat. Nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat. Nyada jadi Dracula nguyuk jeung nyesep getih masyarakat, eak-eakan masyarakat. Lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mentak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajen kiai nama gedong ge belon teh kiainya nya nah hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai jiga ada teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak aing murid da masa bodoh teu beudang jeung bakakak anjing tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir kajajadem masalah ieu mah. Tadi keur carita. Ai geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kebe beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah. Etalah si Asep teh keur ngariadohan eta timimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tapabihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teh dibere sakitu disanjung sakitu teh disanjung sakitu nya nama di jauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat aju ngagibeg bae katarak camat doang ngagibeg bah tuh komo bupati ba datang ngusruk camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang ngusruk lamun datang bangsa gubernur eta lain ngusruk bapana ngusruk naon tangan ba ya basa luhureun ngusruk naon ringsak teh geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kiai ringsak. Nah, eta terdiri dari itu datang bae sebut. Jadi nama urusannya, urusan orang mengaji bae. Nama urusan dunia, nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Quran. Orang mengurusan Al-Quran, toja iya orang yang nyana. Atuh bae datang bae, orang mah menghormati kemanusiaan anak. Adapun tujuan-tujuannya anak, atuh masing-masing bae nyana orang tabun kiai geus kos kitu kakarak eta kungsi riado.